teu kudu dibayakeun urang mengadoakeun hiji keur berjuang mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teu daya teu upaya kan urang mah lantaran teu nyaho nomor kaduana mudah-mudahan anu henteu direstui ku Gusti Allah cepat diselesaikan sakitu bae urang teu daya teu upaya tapi cak urang Bandung teh mah atuh sanajan sireum ge aing tuh sia geus migeulan aing heran aing mah aing katicak batu ngege mun teu paeh teu meunang ditendenan mun teu paeh eta mah ngaranna pribahasa leutik ge aya nyeri-nyeri teh mah ngarawah nah urang kukula ti awal geus digiring-giring informasi tek informasi politik tek ku hari kemejeuna dahsyat nah dibejakeun sagala rupa can wayah lantaran keur diolah di luhur teh keur diolah demo tanggal 25 mundur tanggal 2 mungkin bisa mundur deh tergantung pengolahanana sesuai jeung aturan Pancasila atau henteu teu jauh-jauh di Indonesia mah teu jauh-jauh HTI nu sakitu hayang ngadikeun khalifah satu bukan urusan khalifah satu penistaan front pembela Islam nu sakitu dianggap garis keras lain masalah garis keras satu penistaan khuruj anu biasanya Allah Akbar saudara lain eta satu penistaan kenapa NU melempem nah iya ya naon di jerona tapi mantan nama jeung personilna insyaallah sanu teu hudang sih jiwa manusia Quran kurang dibaca ketika Quran diinjak-injak masa sih Quran kurang dijelaskan diterjemahkan menjadi ijma ulama ketika Quran dicaci maki sanu teu hudang sih goblok amat sih Quran aing geus disebutna ge lain Quran Allah Quran aing emang saya meuli aing sabaraha duit ngahutang bahasa lagi di Quran aing eta teh geus luhur jasa berarti nah di jero dagara keur pohara jasa eueuh deui jang urang nu dhaif hanya ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sebab meunang ngebangun leluhur urang melalui zahir jeung batin ketika aya nu teu akur awas kontrol tetap aya gitulah insyaallah tapi tetap bakal ketemu titik temuna insyaallah kajian kukumaha nan berarti urang hati-hati ke depan sebab rencana di Kabupaten Tangerang aya seorang wanita anu siap calon kapir calon bupati ulah geus bere masuk kan ulah Tangerang sebagus mayoritas Cina. Nah, hati-hati nu mantep ke ulah kudu dibere duit bae ku hari Banten sarua bae ulah nungguan dibere duit bae sanu bisa ngabangun tinggalkan coba perwatakan urang nu kamari ieu sebab nu kamari ieu perwatakan urang anu selalu dibere duit anu selalu nungguan ternyata kieu-kieu bae wayana lah coba dewasa seutik keur mah haram dibere duit kos kitu ngaji ongko narimaan ongko terus tolol di sia goblok di sia masih ulah nurutan setan geus kagok tamat antep ke nya nangka di akhirat urang surakan gitu si eta sasirat merasia main kabehan bae iyalah huwa yatawalla sholihin Allah anu ngatur seluruh urusan nu soleh mah dijagaan ku Allah bihifzi
ketika dahareun aya nu haram ulah cek Allah lain aya sora tapi Allah mere ke jero hatena halal apa haram can jelas embungeun nu soleh dijagaan ku Allah ku malaikat kitu-kitu ulah ya Allah ya Rabb ketika aya awewe nu lain hakna nu soleh mah langsung ditegur ku ulah dideuleu ulah henteu nu soleh mah dijagaan ku Gusti Allah la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu 'ainahu wa lisanahu wa yadahu dan lain-lain sebagainya. La yazalu 'abdi ta'irun hamba kaula yataqarrabu ilayya bertaqarrub ka kaula bin nawafil melalui nawafil geus teu nganggap anu wajib eta mah geus nu bodoh ge biasa hatta uhibba sehingga kaula cinta ka eta hamba wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus jadi kakasihna cinta kaula ka hamba kaula kuntu ainahu aing jadi matana dina harti matana ku aing dijaga teu jelalat ainahu walisanahu lisana kitu kene leungeunna sukuna Allah ngajaga matak leuleumpangan ka mana bae leuleumpangan ka mana bae teu khawatir dijagaan ku Allah tina maasi ngeunah kunaon eta sebab dirina geus ngageser perasaanana hirup di dunia tapi hate geus aya di akhirat geus kadeuleu cukang neraka geus kadeuleu timbangan rempan amat urang mah kan hirup di dunia bae mata urang mata nu ieu bae atuh katipu urang ku mata nu ieu mah lu mata loba nu katipu ge ku mata nu ieu mah kawinah ku aing harapan urang ieu teh bisa ngadukung kana agama ternyata horenganan bajingan awewe mata ieu tapi ku mata ieu mah lain tuh masyaallah Allah wa huwa yatawallas sholihin atau komo ka nabi komo ka rasul cacak para sholihin dijaga ku Gusti Allah ieu nega giring-giringkeun ngaji ka dieu emang nang urang lain urang udah trek mandi set ayo cek malaikat ditakon ngaji sia ayo guguraan bae urang ditanya sia kunaon ngaji aing mah nang malaikat Bismillahirrahmanirrahim الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والله أعلم بمرض سكونه كان من جميع سنة الله Gusti Allah mutawalli umuri tegesekan ngaropea ing pirang perkara ingsun Allahu Allah allazi nazzala kan nurunkeun walahi alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Qur'an wa leutai Allah ia tawalla iku kang ngaropea Allah ing wong kang saleh kabeh bihi kalawan den raksalawan ngaraksana Allah walladzina tad'una lan utawi kana kang pada ngundang sira kabeh min duni saking salian Allah iku ora kawasa ya alladzina kabeh nasrakum ing nulungi sira kabeh wala anfusahum yansurun lan ora ing pirang awake ya alladzina yansurun nulung ya alladzina kabeh fa kaifa ubali bihim maka lebo kaya apa merduli
bihim kalawan Allah. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Allahu a'lamu bimararihi tad'uhum lam lamun sira kabahum alladzina al-asna tegese birang-birang batu ilal huda mari ngawa pituduh la yasma'u maka orang ngarungu alladzina kabeh wa tarahum laminali sira Muhammadun asnamata wa alladzina al-asnama tegese birang patung yang Muhammad yang luruna hal ningali asnam kabeh ilaika maring sira ayoko biluna kana tegese madep ya asnam kabeh ka ing sira kana sira leka ya kang ningali wahu diutawi asnam ikula yubsiruna orang ningali ya asnam kabeh. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimaradihi ala sira Muhammad al-afwa ing amburai sabagasa kegampangan min akhlaqin nas yaitu kurang-kurang dari pekerti manusia wala tabahasana lan aja mulitik sira Muhammad ana saking akhlaqin nas wa mulan marenta sira bil urfi kalawan becik al ma'ruf tegese becik wa arid lan mengon sira Muhammad anil jahilina saking wong kang bodoh kabeh fala tuqabiluhum maka aja madepi sira ke Muhammad maka aja ngabandingi sira Muhammad uming jahilin bisa pahihim kalawan kabodohan al-jahili wa imma yazawannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un 'alim. Allahu a'lamu bimaradi wa inna lam fi wa mengikut tetap dalam imau tawi idghamun nunin ngaidgham nun in nuni inna idghamun nuni in asyatiyah tawi ngaidgham nun in asyatiyah fi ma'al mazidah dalam ma'al mazidah ya bian zagonaka lan namun ngawaswaskeun temenan ka ing sira ngagoda temenan ka ing sira minasyaitani saking syaitan nazghun godaan ae yusarrifuka gesalamun molakeun ka ing sira Muhammad ama umir tak saking barang kang den parentah sira Muhammad bi kalawan masaripun sapa kang molah atau kang megosak lamun bagasakan kai sira Muhammad saking barang kang dan parentah sira bi kalawan masaripun sapa kang megosakan bazaidillah maka jalur tulung sira Muhammad ing Allah jawab syarti ku jawab syarat wa jawab amri maju punan teu jawab amri ku kang dan buang pakuan ka tegese maka bakal nolak Allahu ing usarib saking sia inna insatun Allah sami'un iku kang maha ngarungul kaul kada ucapan alim iku kang mauninga bil fa'li kalawan pagawe dina minggu kamari urang kadatangan tamu di Suriah di Yaman di Malaysia dengan mendadak. Alhamdulillah
selama orang ngaji loba tamu-tamu berbeda beungeutna jeung urang nya nama irungna mancung bulu matana benti kulitna pikaresepeuh aya urang mah kos kieu saaya-ayana kos kieu urang mah tapi lamun zahir mah urang ge kos kitu pikiran balikeun ka Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum teu neuleuh zahir mah paeh kubur gelis paeh kubur kasep paeh kubur beres mantak jang naon atuh neuleuh zahir orang mantak mendekawin teh ulah terlalu neuleuh gelisna ulah deuleuh kolbuna insyaallah hate jelema kajurung ku nafsu kawin ya nu geulis ya Allah karim rumah tanggana makan hati kata di lintu jadi kuru nu geulis kan biasanya gede adat komo Lampung mana parah tapi jodoh mah hese gede adat tinggal gede adat jodoh mah tuh ka Lampung deh jelema kawin jeung nu sederhana atau nu jore cak pandangan mata tapi bangunna senang susurian aing heran ka sia kunaon sih sia senang amat kadang boga pemajikan kos kitu ge kunaon sih aju anak-anak deui kunaon emang aing senang ninggalkeunana teu rempah siap mun kadang ku pamajikan ge atuh jauh ieu nya teh jauh aing geus teu harempan mun teu rempan gua moal aing daekeun satun wae ge geus jadi tah urang lamun deuk ibadah ka Allah ulah sok neangan pamajikan nu geulis jore jadi urang betah di masjid betah ieu nu bantak teu betah di masjid kurang hayang leuleuh beungeut pamajikan nah nu bantak ulah jangan nu jore bae geus tungtung nama di masjid ge lain ibadah mikiran aing ka imah ge kos neraka bae urang emang teu bogoh ka pamajikan dikawinkeun ku bapa aing lah pan bapa datang ngawinkeun bae gulingan jeung hutang meureun bapak ika di jalan mah jodoh ngan kurang lamun deuk ka Allah coba ge neangan anu hatena bisa diajak ka Allah saat-saat orang hayang ibadah pemajikan teu ngadukung karena ibadah urang can cahaya urang hayang ngaji bae pemajikan marah bae bosen aing geus saminggu sakali doang deuk ngaji mah nya tuh sia ngaji kitu kan lain kitu atuh deureus bae aing ngaji mah deureus di mana kakak ngajina sia nanyakeun di mana ka Tanggalan bonnya sia jawab bae pantau kula urang girahan dalam mohon kakar ke mana ngaji atuh geus makula teu bisa ngaji bagi duanya kanya ganjarana atuh aya bagi dua mongkos sana ieu sia angin geudaheun kos kitu tah eta ka tah ongkos teh katanya cukup kan naik ojek itu 10.000 cukup baliknya mau sate 2 bungkus sakanya atuh pamajikan ge tilok eleh ku salaki nyana deui pagawean kos kitu nyana diulik nyana mah kos kitu teh tamu-tamu urang dimimiti baheula Gus Dur Ki Hasyim Muzadi kemudian tadi berbagai-bagai tamu di luar negeri
Baghdad, Turki, Suriah, Yaman, Malaysia, ya Allah, alhamdulillah. Eta nu zahir-zahir. Tamu-tamu nu gaibna ieu loba. Nu urang teu bisa neuli. Nu ti Gunung Salak datang. Ti Gunung Kencana datang, ti Gunung Karang nu gararaibna. Sok, tah lamun aya nu nudutan eta di dinya aya teh. Di sisieunana. Jadi nyana nundutan eta digigireun nyana aya tah. Digigireun nyana. Bah, cenah kiai mas. Ngahudang-hudang nu keur ngeunah. Aya maaf besi hudang. Aduh. Jin ge ngararaji jin, ngararaji. Ulah dijagan teu ngaji bareng jeung urang ngaji. Emang bebeja kaki teu urusan aing. Non sia nanya kos kitu. Bebeja dek teu urusan aing. Ngan nu datang ka kula teh jin teh kumis nu pure. Nah, besi di dia nu kumisan eta. Allah. Nailah nyaritakeun Kangjeng berhadapan jeung kufar-kufar Quraisy. Saat kufar-kufar Quraisy teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imanna nyana ka batu nu meunang ngukir nyana. Masya Allah. Batu diukir, disembah-sembah, di bataan, di celian, di irungan, di biwiran, dibuukan tina batu dengan gaya kahayangnya nangtung bari nyekelan itu nganu diuk bae silok dan lain-lain sebagainya. Kumahanyana hayang nang manggih nyana, diukir kunyana, disembah kunyana. Otak diteun di mana atau otak? Ya Allah, ya Rabbi. Antak Kangjeng nang tangan. Kita ku Allah. Kupar. Coba eta pangeran anjeun bejaan. Tuh Muhammad, laknat kitu tuh Muhammad. Aing moal kudu ngejak dia cak Kangjeng Nabi. Bejakeun ka pangeran mana sok si cai gitu. Moal kudu ngejak saeutik-eutik acan. Bejakeun. Atuh deuk kumaha ngejakna sapira batu cak Kangjeng Nabi. Ya Allah, summa kiduni faratunziru. Fa inni la ubali lakum kaulan teu peduli ka aranjeun. Ku anjeun di pangeran-pangeran nanaonan. Lantaran sanyanya anu ngalindungi kaula mah Allah Gusti Allah mutawalli umuri anu urusan seluruh perkara kaula, urusan kaula Allah teh mana? Allazi nazzalal kitab, menurunkeun Al-Qur'anul Karim, wa huwa yatawallas shalihin, dari Allah anu ngurusan ngatur ngelindungi ka jelema nu saleh kabeh. Ya boga tuh Kangjeng. Inu saroleh teh kan dilindungi ku Gusti Allah. Sehingga kabeh darareudeuhnya nang saha? Nang Allah. Eta teh bentuk perlindungan Gusti Allah. Besi kurang mantep nyana ibadahna ka aing ngiriman melalui si A, si B, si C, si C. Hayo sia, nyana hayangeun jeruk, kiriman jeruk. Nyana hayangeun apel, kiriman apel. Nyana hayangeun anggur, kiriman anggur. Eta teh bentuk pengurusan Allah. Nyana teu bogaeun beas, nu panen kirim. Eta bentuk pengurusan Allah. Lain diurus saja diturunkeun jin ti luhur atau malaikat ti tangusapan nyana lain. Eta pengurusan Allah. Ya tawalla sholihin.
bangunan nyana kurang tentrem lamun teu bogaan motor ulah kena ngredit bere motor nyana teh bangunan ieu butuheun mobil bere mobil tetap bentuk pengurusan Allah keur carita urusan materi bari jana makan geus pisaeun ka Allah boga motor geja moal dipake ngabonceng jahe boga mobil geja moal dipake mawaan mucikari jadi mucikari moal nya mah paling ngaji paling ngagungkeun Kangjeng Maulidan paling silaturahim dan lain-lain sebagainya nyaun Gusti Allah nu bener jeung nu teu bener ngagunakeunna hanya Allah nu maha uning cak Allah abet teteg ye abet teteg bere geus kadaharan inuman pake kendaraan imah kamajikan jeung sajabana tetepkan ka Allah beuh mantep geus nu di pikiran cak jana pikiran beas ambalayah beas jeruk ambalayah jeruk imimiti anu hasem nu amis tata anu buruk aya tahu deui sia mentak teteg ka Allah na tak solihin mah kitu ai urang mah mun dibere loba teh lain teteg urang ieu mobil lamun poe minggu diantepkeun be hok ye ka puncak mulai puncak tek ragag gitu di puncak tuh kan beda makin ditambah dunia teh makin goyang hati teh solihin mah makin ditambah ku Gusti Allah makin mantep ka Gusti Allah nu di pikiran beda jeung urang mah keur kakarak boga motor mah lengka urang paling Tangerang Cikupa Balaraja Jati lengka teh sakitu kakarak motor barang boga mobil Masya Allah Cianjur Sukabumi Bandung Karawang malam mah di Karawang masa bulan orang boga mobil kalau situ kan dia beda kan urang mah tuh eta kakaraknya boga kijang begitu naik boga Fortuner ya Allah Bali ngendong di Kute naik usaha teh datang ke boga pabrik segala rupa ya Allah daharna ge geus teu betaheun di restoran urang Singapura ya Allah urang kos karan itu hirup teh kurang puas keliling dunia Inggris Prancis Masya Allah dahar isuk-isuk di Inggris ngising sore di Prancis kos karan itu urang kos karan itu aduh jelema gede mah kan tarolo jelema gede mah dahar di Indonesia beres dahar teh isuk-isuk beli tiket kemana sih ke Singapura nang aing ngising ayo lah aing ngising di Singapura tolol jelema gede mah goblok nah iyalah jelema-jelema anu makin dibere dunia disungkur makin teu bener tapi solihin nu makin naik jelema be tinggal harasut wah nyak pos kitu sugih jadi solihin heran aing mah emang solihin kumaha susah si adu susah aja tadi dia jadi solihin hasud mah hese hasud ya emang di zaman Sesari Piratullah teu loba nu hasud ke Sesari teu loba di zaman Syekh Maulana Hasadun teu loba kitu nu hasud lamun urang ka zamanan di zaman Gus Dur bae nu hasud ka Gus Dur ambalaya atuh terus sepanjang masa nu hasud mah aja solihin mah dihasudan teh makin senyum nya nama makin ngeunaheun sebab naon aya nu hasud ngomongkeun naik nya trek pangkat diomongkeun deui nu hasud naik deui trek jadi lain ku ibadahnya namana HS bae nya nama tapi pangkat naik deui kan bloon eta kan anu hasud anu bloon anu hasud mah makin handap ieu kiaina tahajud tilok maca Quran tilok tapi naik dihasudan teger naik jauh-jauh raga kan lu ya Allah rahasia Allah tama sebab Allah teh ada ningkatkeun derajat manusia teh babarieun Allah mah aya anu ku puasa bae aya anu kang ngaji Quran bae
aya anu mentang mata ti peting, aya anu tahan lapar susah, aya anu kusugi, aya anu ku jabatan jari ku jadi raja. Hak peto Allah tamah tuh kumaha Allah bae. Urang ulah asud kan kumaha ge sing hade menghadapi manusia nu dibere pangkat ku Allah sing hade, sebab Allah nyeul wali dinu susah, nyeul wali dinu sedang, nyeul wali dinu sugih. Allah ngan sakal ngan moal aya nu diangkat jadi wali bodoh sakitu doang. Moal aya nu bodoh jadi wali moal. Bodoh-bodoh jadi wali Allah jadi bupati ge bodoh. Beres. Wari ya, presiden urang setengah main kos kieu. Setengah main ngaranna. Setengah main jelas politik teu jelas, ekonomi gitu kene dipasrahkeun ka batur perekonomianana, urang teu mandiri. Haju jelemana sosokna atuh sakitu ayana. Mun ditaekeun ka kuda atuh kuda ge ieu ayaan eueuh nya kuda. Maksudna teh kos kadar itu kan. Kan setengah main. Presiden urang eta kos gitu. Mendak moal eureun terus. Sebab naon? Urang mah sakadar nyawa cangkang doang. Demo Ahok. Presiden kurang mantap, demo Ahok. Urang mah cangkang doang. Di jerona nu keur dipermasalahkeun leuwih gede tibatan Indonesia. Namun ente hayang nyaho nu keur dipermasalahkeun leuwih gede tibatan Indonesia. Sebab naon? Lain pikiranin jelema anu sok ngadahar dage. Lain pikiranin anu sok dagang karung moal kaotakan. Moal urang mangan sakadar ya Indonesia ya. Urang bangun sesuai hejeng rencana urang ya. Buka duit bangun kan, buka duit hutang. Kami gitu sekedar segitu. Selama bisa ngabangun, oke. Nyaho dampak-dampak kaharep jeung aya muatan-muatan di luar rencana-rencana bangsa Indonesia. Urang teh nyaho. Hanya orang-orang tertentu anu nyaho ngabogaan rencana di luar. Ngabogaan kitu muatan di luar kapasitas bangsa Indonesia. Urang teh nyaho. Kudu kumaha hanya manehanana teras atas tuh nyaho. Masyarakat teu perlu dibere nyaho lantaran sanajan dibere nyaho ge dijejal-jejal ge ibarat budak SD dibere pelajaran universitas. Paling ge molong gituan doang teh nyaho. Gila itu jadi masalah. Moal eureun sebab naon? Untuk persatuan bangsa Indonesia. Kesatuan bangsa Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan bakal kumaha nyana nu paham. Urang mangan sakadar dibobodo kunaon atuh lamun dek teh bobodo ku manehana TV kunya nanti urang tayanganana hanya sabaraha persen lamun lain dek dibobodo naon otak pikir ku sia. Lamun nyana transparan ti awal berarti beneran deka bangun tanpa aya embel-embel. Tetapi kunaon kok hanya tayangan-tayangan seluruh TV ieu saha leuwih nyawa sia daripada aing. Geus sia nu sok nonton TV mah aing ge kabar cak sia. Berarti kan aya muatan nu teu beres. Baca kurang langkah-langkah sembrono nyana. Kerjasama dengan presiden. Di atas presiden aya saha mau dikemanakan ketuhanan yang Maha Esa ke depan 10 tahun yang akan datang. Batur mah geus memikirkan bangsa. Urang mah kuari masih kene mikiran kos kieu kene bae. Dahar isuk sore henteu. Dahar sore isuk henteu. Aya ge nu dahar deui lain deui tah mah. Tapi batur memikir, ieu lamun kos kieu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kita punya anak, kita punya cucu. Bagaimana ke depan? Maka berani kuari taruhannya nyawa. Lain sembarangan negara ieu. Kok berani amat sih taruhannya nyawa? Mahal amat sih sebuah demokrasi, mahal amat sih sebuah demo. Datang dari tembaknya siap. Meureun muatanana luar biasa.
kurang pati membaca ke arah eta sehingga kuari di NU sorangan Ki Hasyim Muzadi geus luar biasa nyaritakeun tentang permasalahan Indonesia. Ahok darah harus bolong mantan NU maka BG geus menyatakan 100% mantan Muhammadiyah sarua 100%. Ahok penjarakan nyanakeun nyaho urang mangan nonton doang nyanakeun nu main. Adapun NU jeung Muhammadiyah nanti ya karena dibeli kan mau urusan nyana tah tinggal orang pandai-pandai membaca kok di NU na melempem bae kok Muhammadiyah melempem tapi mantan nama luar biasa Amin Rais CS luar biasa Ki Hasyim Muzadi dan rekan-rekan komo lembaga terbesar Indonesia MUI kok luar biasa iya aya naon di jerona nyaho kan urang mangan sakadar ki muatanana anu melebihi kapasitas bahaya Indonesia kahari mun dibejakeun kuari sagala rupana asana kuari keneh urang muka baju Allahu Akbar Allahu Akbar deres kolot nini Allahu Akbar Allahu Akbar eta mah iya kudu dibejakeun teu kudu dibejakeun urang mangadoakeun hiji nu keur berjuang mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu daya teu upaya kan urang mah lantaran teu nyaho. Nomor kaduana mudah-mudahan anu henteu direstui ku Gusti Allah cepat diselesaikan. Sakitu bae urang teu daya teu upaya tapi cak urang Bandung teh mah atuh sanajan sireum ge aing. Tuh sia geus bigelan aing. Eran aing mah ai katijak batu ngege mun teu pae teu meunang diteunan mun teu pae eta mah ngaranna pribahasa letik ge ai nyeri-nyeri teh mah ngarawah. Nah urang kukula ti awal geus digiring-giring informasi tek informasi politik tek kuarikeun meujana dahsyat. Nah, dibejakeun sagala rupa can wayah lantaran keur diolah di luhur teh. Keur diolah. Demo tanggal 25 mundur, tanggal 2 mungkin bisa mundur deh tergantung pengolahanana sesuai jeung aturan Pancasila atau henteu. Teu jauh-jauh di Indonesia mah. Teu jauh-jauh HTI nu sakitu hayang ngadikeun khalifah, satu bukan urusan khalifah. Satu penistaan front pembela Islam nusak itu dianggap garis keras lain masalah garis keras satu penistaan khuruj anu biasanya Allah Akbar saudara lain eta satu penistaan kenapa NU melempem nah iya ya naon di jerona tapi mantan nama jeung personilna insyaallah sanu teu hudang sih jiwa manusia Quran kurang dibaca ketika Quran diinjak-injak masa sih Quran kurang dijelaskan diterjemahkan menjadi ijma ulama ketika Quran dicaci maki sanu teu hudang sih goblok amat sih ya Quran aing geus disebutake lain Quran Allah Quran aing emang saya meuli aing sabaraha duit ngahutang bahasa lagi di Quran aing eta teh geus luhur jasa berarti nah di jero dagara keur pohara jasa eueuh deui jang urang nu dhaif hanya ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sebab meunang ngebangun leluhur urang melalui zahir jeung batin ketika aya nu teu akur awas kontrol tetap aya gitulah insyaallah tapi tetap bakal ketemu titik temuna insyaallah kajian kukumaha ngan berarti urang hati-hati ke depan sebab rencana di Kabupaten Tangerang aya seorang wanita anu siap calon kapir calon bupati
ulah geus bere masukan ulah Tangerang sebagus mayoritas Cina. Nah, hati-hati manteke ulah kudu dibere duit bae ku hari Banten sarua bae ulah nungguan dibere duit bae saha bisa ngabangun tinggalkan coba perwatakan urang nu kamari ieu sebab nu kamari ieu perwatakan urang anu selalu dibere duit anu selalu nungguan ternyata kieu-kieu bae wayana lah coba dewasa setik keur mah haram dibere duit kos kitu ngaji ongko narimaan ongko terus tolol di sia goblok di sia masih ulah nurutan setan geus kagok tamat antep ke nya nangke di akhirat urang surakan gitu si eta sasi rahasia main kabehan bae iyalah huwa yatawalla sholihin Allah anu ngatur seluruh urusan nu soleh mah dijagaan ku Allah bihifzi ketika dahareun aya nu haram ulah cek Allah lain aya sora tapi Allah mere ka jero hatena halal apa haram can jelas embungeun nu soleh dijagaan ku Allah ku malaikat dikitu-kitu ulah ya Allah ya Rabb ketika aya awewe nu lain hakna nu soleh mah langsung ditegur ku ulah dideuleu ulah henteu bisa dijagaan ku Gusti Allah la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu 'ainahu wa lisanahu wa yadahu dan lain-lain sebagainya. La yazalu 'abdi teureun hamba kaula yataqarrabu ilayya bertakarrub ka kaula bin nawafil melalui nawafil geus teu nganggap anu wajib bata mah geus nu bodoh ge biasa hatta uhibba sehingga kaula cinta ka eta hamba wa idza kuntu ahbabtu di mana kaula geus jadi kakasihna cinta kaula ka hamba kaula kuntu ainahu aing jadi matana dina harti matana ku aing dijaga teu jelalatan ainahu walisanahu lisana kitu kene leungeunna sukuna Allah ngajaga matak leuleumpangan ka mana bae leuleumpangan ka mana bae teu khawatir dijagaan ku Allah tina maasi ngeunaheun kunaon eta sebab dirina geus ngageser perasaanana hirup di dunia tapi hate geus aya di akhirat geus kadeuleu cukang neraka geus kadeuleu timbangan rempan amat urang makan hirup di dunia bae mata urang mata nu ieu bae atuh katipu urang ku mata nu ieu mah lu matak loba nu katipu ge ku mata nu ieu mah kawinna ku aing harapan urang ieu teh bisa ngadukung kana agama ternyata horenganan bajingan awewe mata ieu tapi ku mata ieu mah lain tuh masyaallah Allah huwa yatawalla sholihin atau komo ka nabi komo ka rasul cacak para sholihin dijaga ku Gusti Allah ieu nega giring-giringkeun ngaji ka dieu emang nang urang lain urang budak trek mandi set ayo cek malaikat teh malaikat ditakol ngaji sia ayo guguraan bae urang ditanya sia kunaon ngaji aing mah nang malaikat tanya deh sia ngaji aing kunaon emang majikan manyun bae aing mah ngahindar sia ngaji emang urang gitu waduh kolektor datang ya Allah ya Karim Allah ketika urang teu hayang ngaji ka seseorang nang Allah sarua bae ke rahasiana lah ke di jerona aya kiai bisa ngaji hebat biasa tapi urang dibere embung kanyana aya naonan sih aya rahasia di jerona bakal nyilakakeun meureun ku Gusti Allah diulang
sebabnya aya didinya tinggal marah bae mah goblok sia aing ku sebab ka Golkar bae teh da ngaraji ka aing kunaon atuh teu kudu mamarahan introspeksi diri tuh walladzina tad'una min duni la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun walladzina ari patung-patung berhala-berhala tad'una anu kuaranjeun diibadah dipuja-puja diundang-undang disebut-sebut min duni salian Allah la yastati'una nasrakum teu mampuheun nulungan aranja wala yansuruna anfusahum boro ka anjeun jang dirina ge teu bisa nulungan andai kata aya patung dianggap pangeran kujana di satu bangunan kemudian bangunan tersebut guling runtuh apa jana bisa nahanan teu bisa atawa aya gempa sugan cakna woi gempa stop nyana eta katimpahan ku kenteng geus cicing bae kenteng raragagan nyana mah kieu bae balok raga getruk cicing bae beres aya manuk ka cicing dia ngising cicing bae asa pangeran disingan manuk layan surudan pusah cak kaget Nabi aing teu peduli ku sia dipuja-puja ku sia di pangeran-pangeran ku sia teh di maha-maha deuleuh bisa nulungan sia teu bisa layas katiuna boro-boro nulungan sia nulungan nyana sorangan ge katiba genteng katiba kayu katiba balok kais dan manuk teu bisa nanaon masa mah disembah sih kaifa ubali bihim cak Kangjeng Nabi teu kumaha aku diperdulina ka pangeran bodas kon kitu nanaonan andai kata wa intadauhum mun kumaneh diondang pangeran ilal huda kita mere petunjuk boro-boro mere petunjuk pangeran coba ye kami tuduh ke ulah soal ngaji ulah soal hukum ulah soal nu koskara itu imah soal kejahatan we pangeran pakong nu kaluar naon pakong we heula pakong apakah nyana bisa la yasmau teu bisa ngadengi kana boro-boro mere ke pakong lamun nyana bisa mere nomor pakong anu bakal keluar nomor sekian ujianana urang Cikupa padarinya kabeh hayang nyaho nomor pakong keluar berduyun-duyun ujianan teu bisa nyana boro-boro mere pituduh jang pakong boro-boro mere penerangan wahweh boro-boro mere penerangan dogel atau togel tuh sia nu ngabenerkeun berarti sia nu nyaho murid aing paling terjasa heran bara roblong teu sangka kopeah bae mancrit nyaho ka togel segala ya Allah ya Rabb layas mau tuh bisa ngadengenya nama minta petunjuk supaya iya takong naon anu keluar atau togel naon anu keluar atau awawe anu keluar atau main judi kelas internasional nu aya di Malaysia naon ngaranna kasino anu urang kuari dibayah ka ditu dek dijieun lapangan kasino rencana Tomina beserta 4 cukong di tukang termasuk si eta
nyebrang Merak Bakahuni di ditu bakal dicieun lapangan arena sirkuit tempat perjudian internasional. Dek dikumahakeun Indonesia, dek dikumahakeun. Mimiti itu tuh kulon heula geus disekep di dinya teh ieu jang kasino ieu jang anu ieu jang anu. Masya Allah karib terus nyebrang ka Lampung pugu aya Selat Sunda ge eta teh titi mangsa tsunami baheula dijieun deui kurang atawa tsunami kadua ujianna eta Selat Sunda teh hasil tsunami eta teh da baheula mangga hiji urang teh jeung Lampung ka dieu Sumatera aya Selat Sunda teh tsunami Gunung Krakatau ambruk ka handap ditelan tsunami sampai aya. Ya Allah Rabbuna, ieu patung-patung dibisiki kurang, urang meta petunjuk naon anu kaluar komo lamun urang merep menta penerangan tentang hukum-hukum atuh turun-turun neraka jajana la yasmau teu bisa ngadenge-denge aja. Wa tarahum yanzuru ilaik Muhammad ulah kaget anjeun neuleuh ka patung-patung yanzuruna ilaik dareuleukeun ka anjeun mane asup ka dinya deuleuh patung ngotot bangun neuleukeun patung teh yo yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun padahal teu bisa deuleuh atuh patung deuk deuleuh kumaha atau aya ge baheula bisa ngomong teh atau makan kaasupan juri lata bisa kiceup lantaran setan asup ka dieu atuh teu kudu kaya uzak ka lata waktu harita ya di urang bae di urang ye di kitu cadas Pangeran kaditu Sumedang didinya kan aya patung gak dirinya Sumedang eta teh Pangeran Kolonel mun urang nyaritakeun sejarah Sumedang aya Pangeran Kolonel nah nu mantap kadinya sering kabanjiran tak kuari mah kitu mun urang deuk lewat ka Sumedang caina naon gara-garana siapa nyahona ngan katahu doang tahu bulat saya jauh dengan gue segitu doang aduh ampun udah cadas Pangeran ngaranna tah cai teh lantaran di ditu aya Pangeran Konel panjang mun kula digeureung geus dongeng kula tentang Pangeran Konel eta kan aya patungna kan kamari ieu waktu dek runtuh Pak Harto model eta kan patung bisa kieu naonan sabaya kieu patung boh atuh jelema dararatang ka dinya masa patung bisa kieu mancer biasa gitu mancer eueuh besinan eueuh naonan teh setan teh sok aya bae setan teh geus kitu atuh komo itu uza lata ketika teu kasurupan batu sapira batu masyaallah wa tarahum anjeun ningali Muhammad ka patung-patung dayang deuleukeun ilaika ka anjeun wa hum la yusirun teu deuleuh sama sakali teu deuleuh deuk bisa deuleuh ku teh batu masyaallah geus atuh ku ari mah kupar-kupar gores teh kanyaon bolona bodoh teh ngaleuhan turang lantaran atuh batu meunang ngukir dipuja-puja di pangeran-pangeran atuh berarti kan kanyawan bodona tinggal Kangjeng Nabi kumaha carana menghadapi jelema-jelema bodoh tuh teu meunang sambarangan berhadapan jeung nu bodoh teh Muhammad sing hade sebab aya nu bodoh mah sensitif karana ge bodoh kos awewe teh barodo nu mentak
nu mantak urang lamun hayang ka awewe teh kudu neuleuh uratna. Oko tukang kampak ngampakan kayu Ambon, beuy, digular digilir orang keur neuleuh urat. Belah mana ieu aing ngampak, belah mana ieu aing ngampak. Ai santri mah pan datang ka buah hewel gitu. Gocrek bae kampak geus dak 20. Belah teu. Teu nyaho ka urat. Lu nyaho ka urat teh set. Oh, ieu ka dieu urat ieu. Ngeunah plak sakali, plak dua kali, tiga kali. Plak nyaho urat. Dakwah ge lamun teu nyaho urat, cilaka. Asal amplop bae. Itu beres di dakwah kos kayak gitu. Teu beres di dakwah. Teu nyaho urat. Contoh nu teu nyaho urat pugu di lembur. Kan ai di lembur mah kudu ngomong lembur. Ieu mah saudara-saudara sekalian. Jadi mereka yang ada di sana itu sangat sensitif. Orang yang kurang mengetahui tentang keadaan masalah manusia yang cak ini aing boyang ya boyang aing ngadengenya segala mereka beliau tak eta teh jana teu kos kitu jatuhnya urat ai jeung ini balik ini ya ieu mah urang ngomong nyanyi nya cek kana teh kotok sabaraha sukunane 2 internet me tilu pan be tilu nih be kula tapi pinclang ya kan ini bener nih bener eta ngaranna urat bisa tilu berarti aya naon di jerona ieu be nyana hore eta nyaho urat bisa ndar kos itu ceramah bagus eta. Nah, bana saudara-saudara dan naonan emang maksudnya keren lain hasilna ta eta nu kos kitu masyaallah wala sok eta teh nini cerita kiai ceramah nini cerita iya pasti asup omongan aing beres wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini kadeleuna cerik bae nini ieu salila Abah Haji ceramah emang naon anu tersentuh kiai cenah tersentuh naon janggota percis geus jawab kula mulai sial gorenganan inget sampai Jawa lagi goblok barudan aduh takur ini sugan teh karasa omongan orangana iya kudu bisa menghadapi jelema-jelema bodoh lantaran anjeun diutus Muhammad lain deuk nanaon rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin supaya jadi rahmat seluruh alam lauk supaya karahmatan ku anjeun manuk supaya karahmatan ku anjeun hewan-hewan leuweung supaya karahmatan ku anjeun terutama manusia-manusia jin supaya karahmatan ku anjeun lain titah bercokol lain titah ribut lain titah perang tetapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nu mandak kumaha cara menghadapi bangsawan kumaha cara menghadapi hartawan kumaha cara menghadapi ningrat kumaha cara menghadapi caca kumaha cara menghadapi menak kumaha cara menghadapi budayawan kumaha cara menghadapi petani kumaha cara menghadapi niagawan berniaga dan lain sebagainya
supaya anjeun terasa aya di hati umat sebab anjeun jadi rahmat. Kudu kumaha tuh Gusti abdi teh supaya jadi rahmat, supaya aya di hati umat di seluruh lapisan masyarakat. Ulah wakat cek Gusti Allah anjeun teh ngamarahan kafir sebab kafir teh kadang-kadang nyanana teu iman ka anjeun doa mun di bageuran mah anakna jadi iman. Masyaallah. Bapak jeung anak can iman malah ngamusuhan doa incu nama iman. Ya Allah rahmatan lil alamin. Tinggal kumaha metakeun dakwahna anjeun ka umat. Sok berage tuduhkeun abdi atuh Gusti kumaha carana. Khilaf wa ya'mur bil 'urfi wa 'arid 'anil jahilin. Khudil afwa wallahu a'lam bissawab.